Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legend sumping ngargi sadayana ngasiaran warta dinten ieu. Melaporan ayeuna simkuring ani anjani bade nyoyogi meulima warta penting anu lumangsung di tanggal 25 nepi ka 28 September 2025. Tanggal 28 September 2025, wilayah Bogor Sareng Sukabumi diguncang ku gempa bumi magnitudo 4,0. Getaran karasa kuat di sababaraha titik, menyebabkan warga ngerasa kaget jeung sababaraha imah ngalaporkeun karusakan hampang, seperti retakan tembok jeung atap anu ragrag saeutik. Pihak BPBD sareng aparat lokal guncang ngalaksanakan pengawasan, memastikan keamanan imah warga serta nyarankeun tetap waspada karena gempa susulan. Kejadian tragis lumangsung di Sungai Cisadane, Bogor Barat, pada tanggal 28 September 2025. Dua remaja katingali umurna 16-17 tahun kapanggih tenggelam alatan arus cai anu kuat. Pihak kepolisian sareng warga sabudeureun langsung ngalaksanakan operasi penyelamatan nganggo tali, perahu karet jeung palampung. Sayangna usaha nyalametkeun teu hasil nyalametkeun duanana anu kapanggih tos teu bernyawa. Lokasi kejadian dijaga ketat ku pihak kepolisian pikeun nyenggah kejadian anu sami. Warga disarankeun tetap hati-hati nalika deukeut cai, utama barudak jeung nonoman. Warta katilu asalna ti Bogor, tanggal 26 September 2025. Tilu pelaku begal ngalakukan remasan motor ke salah sahiji warga di jalan sepi. Korban dina kaayaan selamat, tapi motor jeung barang-barangna dirampas ku pelaku. Pihak kepolisian gancang ngalaksanakeun ngaluktik ke lokasi kejadian, ngumpulkeun bukti sarta ngudak para pelaku. Warga dipenta tetap waspada ulah ngadeukeutan tempat sepi, serta ngajaga diri. Aparat oge nyarankeun masang alat keamanan tambahan seperti CCTV. Jangan jaga koordinasi jeung RT RW sabudeureun. 27 September 2025, pihak Polisian Bogor melaksanakan tindakan tegas menangkap dua kakek anu diduga melakukan tindakan pencabulan ke anak-anak di sababaraha lokasi. Pelaku ayeuna ditahan di kantor polisi serta bakal diproses secara hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Warga dipenta tetap ngawasi lingkungan, ngalapor lamun ningali tingkah laku curiga, serta ngajaga barudak tina kondisi berbahaya. Kejadian ieu jadi pangeling-eling pikeun masyarakat supaya tetap waspada. Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, tanggal 28 September 2025. Setelah di pondok ieu ambruk secara mendadak, sababaraha santri kapanggih nyangkut dina reruntuhan. Pihak berwenang jeung relawan langsung melaksanakan penyelamatan nganggo alat berat jeung peralatan khusus. Korban anu terluka dibawa ke rumah sakit pikeun perawatan, sedangkan korban anu wafat dipaparin identifikasi. Pihak pondok dipenta naluntik sabab masalah ambruk serta memastikan keamanan struktur bangunan anu masih dipakai. Warga disarankan salawasna waspada karena keamanan bangunan umum. Demikian 5 warta anu tiasa simkuring sampaikeun dinten ieu. Bagi sadayana, muga informasi ieu janten pangeling-eling pikeun tetap waspada. Saring ingetkeun, saring ngajaga keamanan diri, jaga lingkungan sabudeureun. Simkuring hatur nuhun parantos nyimak siaran warta dinten ieu. Mugi ngalaksanakeun kagiatan sapopoe. Mugia wargi sadayana salawasna aya dina kaayaan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.